Tuh Pak. Neangan motor Pak. Namanya hayang motor naon gitu. Motor naon atuh menipu pisan pan hayang usaha hayang naon gaya namun teu motor mah. Ya bisa sih. Ke neangan atuh kewang neangan bapak nu kan sabar ulah burung busuk ame rada murah. Atuh mun eta mau usahakeun ayeuna Pak. Sok mana lamun aya we ge bejakeun ka bapak mun aya motor kewang duitan ku bapak. Bener. Anu ulah nu mahal teuing nu rada murah tuh. Enggak tuh. Naon eta tuh? Keur ngedit video bapak. Angkat tuh lah ka dieu Pak. Heug. Bari tu nyatanya we tuh sugar nu murah. Pak. Kan 25. Nah, siap kunyuk. Geus murah. Pan aing nutup nana 36 goblok ngan keur butuh pisan aing. Terus aku tungguan ku aing. Ribet pisan. Cing, dok. Motor saya Jualin sal. jualan. Usaha. Aya we. Aing teh hayang pisan nu kieu tes pametiknya itu nya. Sama raya Jok. Ari kahayanganna masal 25 da ieu teh aing 36 anjing baheula keur nutup nama aing keur butuh pisan duit. Beli ku maneh sal. Ganteng maneh. Sok aja tumpakan. Sama Sanjo. Vespa nah sama kumaha. Gitu. Coba koneng. Halo Jok. Lain aus-aus deui aing. Cocok sal. Kemarin kira 25 aing mah bae. 25. Tungguan heula tuh nya. Sakedeung mau ka mana-mana aing balik heula. Mun aing kebarikeun nungguan jalma ieu. Tungguan heula. Aing sawe lah. Heula jadi aing. Pak. Yo, Naon? aya motor teh si Ajo, Pak. Motor naon? Motor Pesmet. Sabaraha cenah mun mahal meureun. Yo, Pak. Motorna teh tadina teh menang meuli 30 genap. Dan bibina ayeuna keur butuh duit kapepet pisan cenah dijual salawe. Tawar atuh sugan we dibikeun 20. Pak, pasti eta mah da ditawar gedaekeun geura soalna bibina ek ngawinkeun ayeuna teh. Di mana? Di masih Ajo, Pak. Nama tuang tempo. Iya, motorna gemulus pisan. Ay alus mas. Halus kena pisan. Nah, ini motor teh, Pak. Tinggal di. Halus kena pisan, Pak. Langsung beli lah. Bagi sabaraha cenah? Salawe cenah. Tawar heula atuh ulah jujur salawe. Geus halus ieu Pak, ieu Pak. Tawar cicing heula sugan we dibikeun. Geus mah cocok pisan tuh. Tinggal di. Iya. Gegera si Ajona tuh. Beli tuh nya. Gegera sok. Yo. Sal. Dia, Jo. Sakit. Sehat. Sal. Kita kudu sabar hawaii teh. Kita 25 wae, Pak. Pasarana we ku aing di duitan 20. Nya kene, Pak. Tilu genep meuli mah. Wae atuh da nawar adatna nu rek meuli mah sama kuas di permarket tuh nawar. Itu nu nawar mah lo bawa itu. Anu eucan aya milikna euy. Aya zaman mereka dieu cenah ngomongna nama wani, tapi teuing. Heeh sok kurangan jo aing mau dianjuk ku aing ka duit lain ku omong. Duh, boga bibi urang teh mikeun euy sakitu wae. Kita pantil teh menang meuli urang pang meulikeun 3 genep. 25 Bang paling oge geus sakitu. Geus beuli Pak lah. Ulah hese. Jawaban aing duitna kurang, atuh tawar ka bibi maneh sok ajaran, sugan we dibikeun, kurangan we bae atuh. Geus aing 225 lah. Demikeun ku Bang pan eta ge duitna ge dipake ku urang-urang keneh. Sakitu wae 25 Bang. Aslina urang mah. Lamun bisa kurang harus dibikeun teh tadi meureun karunya lah komoleun ka batur. Sia mau menik teu waras nawas setik-setik acan. Geus siapa salah? Beuli atuh Pak. Geus sukan we kan. Yap, engke ge loba ieu. Ku batur manten Bang. Baelah bikeun we ka batur. Loba ieu, Pak. Cicing Faisal wang tawar geula sia mah atuh gurunggusan kitu. Si ku batur manten aku mah. Teu tawar atuh geus 24 kitu lah dieu. Kenapa tuh? Geus do ieu. Geura gancang jo 24 ayeuna lah. Masalah sia mah. Yo, ganteng pisan.
pakai kemana ini 1 juta tuh siapa ayah teh duit nama 24 Kumaha di kan spesial 24. ulah wa sing karunya wa Nah tuh ajo sia teh pira teu waras nawarkeun tah deuleu eta na ge tah deuleu geus daradas kitu deuleu tah. ieu mah bawahanna bang ieu mah teu Tah deuleu ieu na ge nah bawana kumaha pan ieu geus lalecet kieu. hadapna dahapan motor second ngaranna ge wa hayang mulai nu teh mah 60 leuwih wa Heuh geus 24 ku aing sreng ku duit teh ya. 1 juta deui kagok wa urang mah lamun waras turun mah diturunkeun aslina geus tuh turun deui geus pangurahna geus lah beuli pak Lah geus loba ieu paneangan sukan lagi teh dibikeun mah. Kawas di Ramayana wae teu waras ditawar setik-tik acan. geus murah aku tah teu apalna heuh we kayak hanjakal sih dibeli ku batur mah tah